sepeda. Jang, sewa sepeda ya. Dia sewa sepeda mak. Mohon Jang disewakan. Sok bade moal. Hari nu ieu sabaraha mak? Ieu 50 sajam. Tamun ieu unggul tahun 75 mah ngageng. Oh. Sok bade nu mana milih? Mak, sugan tiasa itu 20.000 sajam na mak. Nu ieu 30.000 mak. Moal asa kitu mah. Tadi gede mah 50-an we pokona mah. Tah ieu unggul 75 hiji. Mahal teuing mak. Ah ieu mah naroskeun we hungkul mak nya. Ih, sugan teh nya arek. Alah nanyakeun wungkul, awas ka dukun wae. Ih, naroskeun we heula mak. Kayak bulan hareup meureun abdi ke nyewa ka dieu nya mak. Tah ayeuna mah moal ka mak. Jalan-jalan heula. Sugan teh heueuh rek nyewa, ngananyakeun we wungkul. Jang. Sewa sepeda Jang. Ini sepeda. Sewa sepeda. Sabaraha ieu, Mak? Sepeda 50-an. 50, 30 Mak. 30.000 mah. Iya. Cih, kami langsung mere peureuk, Mak. Atuh bebas, pembeli mah adalah raja, Mak. Kan penyewa ge adalah dewa. Lah, maknya aya dewa-dewa nyewakeun sepeda, Mak. Banyak aya raja-raja nawar sepeda. Lah, atuh mah geus meuli diperpanjang eta paribahasa, Mak, eta mah. Mak, kita pelak teh ukuran sabaraha, Mak? Dan ieu mah ukuran 17, ieu mah jari-jari. Sok-sok arek moal nyewa teh. Oh, nya atuh mah, da urang mah ka dieu teh nang penelitian unggul, Mak. Nuhun, Mak, bye. Jalma teh asal alieur kieu. Nu hiji ningalian unggul, nu kadua penelitian. Pisan waraces jelema teh. Sepeda, sewa sepeda. Mak, ieu sewa sepeda mak. Sia lo katanya deui. Mau pusing urang deui. Sok. Kita tadi musingkeun we hiji teh 2, arek mun moal tah. Cih. Nah, imah geus murah naon gini kikituanan? Oh. Pusing, kan hiji teh 2. Urang teu kapalang emosi teh nyatos murak naon lah. Gawat mun arek mun moal ayo. Wah, mung teuing aing nyewana kita jadi. Mama teh modal kieu geuning ih. Aduh, nu katiluna nista pengecut. Oyo wae. Oke, Ih, naon maksudna ieu mah ngerah urang kieu? pasti sia. Loba tatanya geus apa geus kabaca ku urang ogenan. Jih, hog naon ek tanya naon? Urang mah ka dieu mah ek liwat hungkul. Oh, subanek nyewa sepeda. Lah, urang mah numpak sepeda ge teu bisa, keur mah hirup di leuweung urang mah. Aku jadi malu. Anjir, aya si emak. Bapak, ulah ini ngejedok didinya. Duh, bahaya ini mah euy. Ai sia kamari ka mana? Ai nepikeun ka dengdeng magrib ka sarean. Ada dagon maneh eueuh wae. Hampura mah kamari tas di puskesmas teh tuluy negong naon dieu nya? Gawat atuh lila pisan mikir teh. Si dikepret ku aing. Oh nya mah kamari tuluy hilang layangan. Cicing maneh ulah ini. Halo. Anak kesayangan emak. Cepat ke sini. Ada masalah di Sanca. Jangan pakai lama. Aduh, si emak mah nih aduan pisan tuh ka budak. Kumaha aing we sirit. Mita beres urusana. Coba, anak kurang datang. Aya naon tuh mak? Terus sare-sare di teleponan wae aya naon? Iya, si Sugi tengah gadekeun warung ka emak geus ira teh tebus-tebus. Cih, atuh eta mah urusan emak jeung Mang Ugi. Urang mah teu apal naon. Nya sok wae geus karolot ieu uruskeun we kuduaan. Hei, Isal. Bener ulis sabuluan. Si kehe deui ini. Si Sugi babal teh sia, teh pugusan urusanana. Kedeung lah tak kedeung. Aduh. Kata si kehe. Hei, tadi Sugi. Alah, apes. Aya naon mak? Tadi halang buru. Aya naon tuh mak? Hari pangkamari sia lumpat. Kumaha urusan anak? Duh, kamari teh urang teh mah teu boga duit. Jadi urang kudu melarikan diri. Eta mah rek boga rek henteu eta urusan lu. Pokona mah bayar we gadean. Bayar ayeuna mah eueuh mah, teu boga duit lage. Atuh mun dibayar ku tenaga bisa teu? Tah, geuning kebeneran. Mak ini kan nyeri cangkeng sok akutan cengek tuh. Oh, heueuh mah gampang. Di mana ka mana nu jalan cengekna? Tah, di tukang ngerti mah emak tah. Adieu kan di akutan anak. Engke dipotong. Oh, siap mak. Kira-kira dipotong sabaraha eta mak? Pagawean saeutik kitu paling-paling 20.000. Milu tipisan atuh mak, tapi kan bae lah hitung-hitung nyicil hutangnya urang. Jagoan atuh di dieu nya. Di kanan musuhna. Di kanan. Aji. Kita nu resep. Lu tuh. Bermain naon sih, Om? Hah? Dia bermain gini ya? Bermain gini ya? Kumaha tuh dia eta mau cengek ge? Tuh tukang. Mending geus di dia. Di urang mabar ya. Tuh dulu. Oh, tuh eta cengekna. Lu tah. Tuh. Salah atuh. Urang nyamai eta. Aing mah heueuh tuh. Kok. Geus apa? Ya musuhan mana ya? Kan, eta tah. Iya, aing mah ada dagoanan, di dagoan mah dia lila. Kitu we kalau milu negongnya.
Lain orang mah, tah si Rio nu ngajakan orang eureun heula mah. Banglah ka urang ih. Pan maneh nu hayang miluan main game dieu. Oh sia anak muda pamawana. Sia pamawana. Lain mak, bener mak si Ugi eta mah nu hayang miluan main game na mak. Lain. Mana buktina? Sih, bener mah yo. HP mana yang dipakein oge? Mak. Sugina ka mana geuning kalah kabur. Nah, si Ugi kabur geura mak. Ih, urang mah teu apal naonnya mah nya teu sailu-ilu. Ah kabur ieu teh ditinggalkeun. Si Sugina kabur. Engke mah mun ka pagi deui moal meta ampun lah direndos ka aing mah.